Tilu dua hiji der. Terus maju. Terus. Hop, cekap A. Maju nyari A 2 langkah maju. Nunduk A, tungkul A. Tungkul A. Tungkul A. Tungkul. Bu lepatkeun Bu. Sok lepatkeun Bu, lepatkeun. Kak Salim A. Kak Bapak A, Kapayun A. Mangga Salim A. Salim. Ibu Ramana salaman mangga sareng calon desa. Ibu salama sami ka itu Kak. Sami. Ibu A. Anak ningali pengantin itu. Ibu sami itu. Moal saolah Min saniyatil wal jaba syukru Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaihi wa harama zifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu hadirin anu kuring kuring dipihormat setelah acara akad nikah mangga urang sasarangan munajatkan kawasa anu mudah-mudahan ieu acara ayatina kalancaran oge ayatina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sate acana pribadi selaku petugas kantor urusan agama Kecamatan Cisayong panginten sakedap marios administrasi oge syarat sareng rukun pernikahanana boh pilih aya kalepatan calon suami jenengan Supriyanto bin Bapak oleh tanggal 11 Mei 96 di Kampung Cisayong RT 2 RW 2 Desa Cisayong Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya. Oge
calon istrina Siti Rosita binti Bapak Iin almarhum Tasikmalaya 4 April tahun 2000 di Kampung Negla Kata Tilora Tilu Desa Purwosari Kecamatan Sayang Kabupaten Tasikmalaya. Oke Bapak Walina Bapak Heri Hidayat Taras Heri Hidayat nu bade ditikahkeun teh saha teh rai tegasnya teu aya nu ngahalangan kana perwalianana tanggung walar dunia akhiratna margi salah sariosahna pernikahan teh diantabisna ku ayana wali pribadosa mung saukur memandu oge mencatat oge disaksiani ku Bapak Irfan sareng ku Bapak Asep Agus alhamdulillahirabbil alamin kanggo pamurisan administrasi oge syarat sareng rukun pernikahanana insyaallah pantes lengkap supados teu nyangkolong kana waktos urang kawitan wae ku ngaosan khutbah nikah mangga Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du qala Allah ta'ala fil kitabihil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Biasa sih kalau putar dulu kita main saat. Kedua keluarkan. Nah, harapkan. Keluar dari kanan. Oh, siap. Kalau akan tetap siap. Hiji, dua, tiup. Tiup.